nyata nomor katilu we nomor katilu mah ngagungkeun kana ibadah ka Gusti Allah. Ngagungkeun setiap ngagungkeun pasti eta jalma ibadah, samu jalma anu ibadah pasti ngagungkeun ka saha? Ka Gusti Allah. Nya eta ngagungkeun kana agung bukosna Gusti Allah. Ngagungkeun teh ku jalan naon? Nyata ibadah. Moal bisa moal biasa ibadah urang nyaeta lamun urang moal biasa ngagungkeun ka Gusti Allah, lamun urang dibarengan ku ibadah. Sabab ibadah teh mangrupakeun ngagungkeun ka Gusti Allah. Cek sebagian ulama nyaeta seperti ieu ibadah teh wa huwa fi'lul mukalafi ala khilafi hawa nafsihi ta'zimal li rabbihi wa huwa ari ibadah eta fi'lun padamelan, fi'lun pagawean saha? Mukalafi nyaeta jalma anu geus kataklif atawa kaperdih ku hukum syara. Bila mana geus kaperdih ku hukum syara wayahna teu menentu kudu ngalaksanakeun kana eta kewajiban. Sabab geus kaperdih ieu nya. Kadituna naon? Fi'lul mukalafi ala naon? Mukalafi fi'lul mukalafi ala khilafi hawa nafsi, nyulayaan karena hawa nafsuna eta jalma. Tah bila mana jalma nyulayaan karena naon? Karena nafsuna, pasti kadituna bakal biasa ngajalankeun ibadah anu geus kataklif ku hukum syara. Bila mana jalma anu ibadah kadituna takdiman hartina ngagungkeun ka saha? Rabbihi ka pangeranana eta jadi ibadah teh ngagungkeun ka Gusti Allah. Tah jalma teh kitu. Tah bila mana jalma ka ancikan nafsu mutmainnah mah pasti eta jalma ngagungkeun ka Gusti Allah ku jalana ibadah. Nah cenah urang kudu ibadah lungsur we sadayana ge parantos terang lah. Parantos terang ayatna mana ayatna? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati nyiptakeun atawa ngadamel jin jeung manusia angin kudu ibadah. Tah ieu teh dilebetkeun mun latifatul qalab sarta muraqabahna dairatul ma'budiyah nyaeta artina daerah tukang ibadah ka Gusti Allah. Kumargi urang rumasa jadi manusia wayahna teu meunang teu atuh urang teh kudu ibadah. Sabab diciptakeun urang ku Gusti Allah teh nyaeta kudu ibadah. Ari ibadah teh anu name wa huwa fi'lul mukalafi ala khilafi hawa nafsihi taqdiman li rabbihi. Tak mudah-mudahan urang sadaya anu ayeuna laksanakeun anu ayeuna ngajalankeun anu ayeuna dilebetkeun kana ibadah tur ibadahna anu dimakbul ku Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakitu bae Bapak hatur, rupina insyaallah mudah-mudahan urang sadaya panjang suara sehat barokah. Mudah-mudahan urang patebakti jeung malam Jumat anu bakal kasolat. Mudah-mudahan urang sadayana aya salamina aya dina jaringan apingan Allah taala, aya dina perlindungan Allah taala, aya dina rahmat jeung maghfirah Allah taala dunya sareng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rupina sakitu anu kabeh hatur kirang langkung ngahapunten kasadayana kali tutur ku akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.